Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-imanu ari iman bid'un eta hiji dahan wasituna sareng 60 naonana syu'batan cabangna. Wal haya'u sareng ari era syu'batun eta hiji dahan minal imani tina iman. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Al haya'u ari era layati eta henteu datang ieu haya illa bi khairin angin dina kahadean. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Ayuhan nas, hai eling-eling jalma-jalma, innakum sayaktosna aranjeun kabeh munaffiruna eta lir hiji golongan. Paman mangka ari saha jalma anu salat ieu eman bin nasi sarta jalma-jalma fal yukhafif mangka kudu ngentengkeun ieu eman. Fa inna fihi mangka sayaktosna eta tetep diitunas al maridho aya anu gering, wal dhaifa sareng anu lemah, wal kabiro sareng anu gede atawa anu pikun atawa anu kolot, wadal hajati sareng anu boga pangabutuh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Atadruna naha nyaraho aranjeun kabeh man eta saha jalma asa biquna ari anu ti heula kabeh ila dillillahi azza wa jalla kana iuh-iuhna Allah azza wa jalla. Alladzina tegasna jalma-jalma idza utu di mana-mana dibere ieu ladina al haqqo kana hak qabiluhu mangka narima ieu ladi kana emak atawa kana hak. Wa idza su'iluhu sareng di mana-mana dipenta ieu ladi kana hak badaluhu mangka mikeun ieu ladi kana emak atawa kana hak. Wa hakamu sareng ngahukuman ieu ladina linnasi ka jalma-jalma ka hukmihim saperti ngahukuman ladina li anfusihim pikeun pirang-pirang dirina itu ladina. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Ittaqu kudu sarieun aranjeun kabeh firasatal mukminina kana pirasatna jalma mukmin. Fa innahu karana sayaktosna itu mukmin yang zuru eta ningali ieu mukmin binurillahi kana cahayana Allah taala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Idra'u kudu nolak aranjeun kabeh al hududa kana pirang-pirang had hukum bisyubuhati kalawan anu syubhat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hanifah. Yakum kudu sieun aranjeun kabeh wal bitnata kana waregna beuteung pittoami dina kadaharan wasyarabi sareng inuman. Fa innaha karana sayaktosna itu bitnah mafsadatun eta anu ngaruksak lil jismi kana badan turisu anu ngawaris ieu bitnah asaqo makana gering anis sholati tina ngadegkeun salat. Waalaikum sareng kudu netepkeun aranjeun kabeh bil qasdi kana siger tengah pihi madina itu dahar sareng nginum. Fa innahu karana sayaktosna itu qasdu aslahu eta leuwih ngamaslahatkeun lil jasadi kana awak. Wa ab'adu sareng leuwih ngajauhkeun minas sorofi tina leuwihkeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Ayuhan nas hai eling-eling jalma la tatamannau ulah ngarep-ngarep anjeun kabeh liqa al adui kana papendakna musuh. Was'alu sareng kudu menta aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah al afiyata kana waras. Fa idza laqitumuhum mangka di mana-mana panggih aranjeun ka itu adu pasbiru mangka kudu sabar aranjeun kabeh. Wa alamu sareng kudu nyaho anjeun kasna surga tahta dzilali suyufi eta dihandapeun iuh-iuh kalangkang pirang-pirang pedang. Allahumma ya Allah mungzilal kitabi anu nurunkeun kana kitab wa mujriyas sahabi sareng anu ngabarjalankeun mega wa hazimal ahzabi sareng anu ngahancurkeun ka pirang-pirang musuh. Zimhum muga ngahancurkeun Gusti ka musuh wansurna sareng muga nulungan Gusti ka abdi sadayana alaihim ngelehkeun ka itu musuh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abdillah bin Abi Aufa katampi ti Abdillah putrana Abi Aufa. Iyakum kudu sieun aranjeun kabeh wal julusa kana diuk ngariung ala turuqati dina pirang-pirang jalan. Faqalu mangka ngadawuh sahabat ma lana teu aya eta tetep pikeun abdi sadayan budan
Ari misti innama hiya pastina ari itu turokot majalisuna eta tetep tempat diu kami sadayana natahadasu anu nyarita kami sadayana fiha di itu turukot qala ngadauh Kangjeng Nabi faida abaitum di mana-mana mung aranjeun kabeh illal majalisa kecuali diuk wae fa'atu maka kudu mikeun aranjeun al tariqa kana jalan haqqoha kana hakna jalan. Qalu ngajawab itu para sahabat wa ma haqqut tariqi wa ma sareng ari naon haqqut tariqi eta hakna jalan qala ngadawuh Kangjeng Nabi qaddul basori eta meuremkeun kana panon wa kaful ada sareng miceun pilara wa radus salam sareng ngajawab salam wa amrun jeung marentah bil ma'rufi kana kaalusan wa nahyun sareng eh, ngalarang anil mungkari tina pamungkaran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Al bahru ari lautan huwa eta ari itu bahru at-tahuru eta suci. Naon ma'uhu caina itu bahru wal hillu sareng halal naon maitatuhu bangkena itu bahru. Muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih wallahu a'lamu bissawab.